sim kuring nami datang Adin Saputra di desa sebat cenah sesepuh lah sesepuh sebat tokoh pada sepuh pada seripuh we tokoh pada tos ompong pangitan gitu eta pangitan itu. Alhamdulillah tadina wangkit inya tadina dinten ieu ya di lembur nyenang khususna teh lembur nyenang bade dilaksanakeun hajat tolak bala disebut wawar gitu. Tadi dia wawar teh aya sababaraha rupi aya disebut wawar tahunan. Wawar tahunan biasa dilaksanakeun dina sasi Sapar. Eta sami kanggo ngajaga hal anu kirang lebih harap sepros tatanen dilaksanakan eta tebihnya teh di hiji tempat di hiji sawah atau di kubang namanya Cisalak eta dilaksanakan dina sasi Sapar sakedapri pangitan tak ayeuna kaleresan di lembur nyenang teh diayakeun deui disebatna hajat wawar atau tolak bala ieu lain tahunan tapi ieu anu sifatna teh spontan atanapi wawar iya aya patulapat kali sinareng kaayaan lemur misalnya kaayaan lemur ayeuna misalnya kurang kating teriman misalnya seueur aya masalah lah gitu misalnya nah dina widang panjawat dina widang naon anu tumiba ka manusia aja ka jalmanya oge tumiba ka sato atanapi ka hewan teh oke kayon tadi dia sok ngayakeun disebat wawar tujuanna mah nya kamu mentang we kanu kawasa nolak bala mudah-mudahan lemur ieu teh pangjaga pangjaringkeun lah dina hal anu naon ngaresahkeun masyarakat misalnya musibah anu kena ka jalma dina teu darambang teh misalnya aya anu kana sasatuan teh nah kana tena keamanan misal seueur balik jeung bangsana lah. Oh, upami naroskeun tahun sabaraha saemut sim kuringnya uyut sim kuring lah uyut nabi nu apal. Sim kuring teh katurunan kagenep upami di eta sabaraha sanes 100 deui pangitanya. Sakomo uyut kuring teh anu sebat uyut nabi teh meuri eta teh turun temurun deui, tiritu deui. Yakin si tahun teh sanes 100 buah kana 200 tuh 400 tahun kan itu mung alhamdulillah dugi ka ayeuna ku anak incu buyut udeg jangan wareng kait siwurna nya ngahargaan we ka sapu anu kapungkur apa itu nya bajoangna pikeun muka lemur ieu tah sok laksanakeun ritual anu sakitu nya sakitu sobar tadi da eta panginten nu ditinggal kauntungan anaknya aya untung sana ku aya ngariung ya teh salah sebat silaturahmi lah ayeuna anu ieu anu langkung ieuna anu semarakna misa tumpeng sadaya lemur ieu mah da tumpeng khusus tumpeng nyai tumpeng sang konengnya tumpeng tah si tumpeng eta engke di biasalah dugi ka digabungkeun dicampurkeun ya tumpeng teh sangkena dicampurkeun upami tuang teh naon sebab seberes ngahiji lah eta nemongkeun hiji kurang teh kudu ngayakeun kerukunanna sapapais sama manis lah enak tumpeng anu rada pahit atana pi kurang kuya atalah teh kurang kuya dihijikeun tah sapada satina mah kadinya lah baru sok kampung mah sok kitulah sok silip sini sindang siloka terlaras koneng eta sadayana ge eta teh ngarupikeun nya eta teh silip sadayana soalna jaring itu dang daunan eta teh sanes kana jaring eta tapi ngajaring teh kanu kawasa maksud disimulkeun diterapkeun dina lawang pantau ka punggoro ayeuna ge dikitukeun aya naon aya palias daun palias artina palias teuing hal anu kurang piharep kajadian di batur bisa penyakit anu tumbuh di batur ulah dugi ka lemur ieu ditolak bala nya eta nganggungan wawar teh kita tanya naon secara singkat naon lah keterangan wawar.